Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya kaum dangu haturan alhamdulillah tepang dangu deui sareng Mang Maman. Kumaha baraya sadayana dararamang. Mugia aya dina ginanjar kawilujengan sareng aya dina panangtayungan Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Urang ngadongeng deui neraskeun hanca garapan anu ka seri kadua carios kalayan judul Pahlawan di Pasantren. Karangan Ki Umbara sareng Bapak S.A. Hikmat. Nu digarap deui atanapi diropea deui ku Mang Maman. Supados teu nyangkolong teuing kana waktos, hayu urang lebet ka alam carita. Baraya gaum dangu upami telepat hanca anu kiwari teh beasa kagunturan madu munjal manenjo seurina si codet da teu sataun sakali maneh nama seuri teh kerung asem kecut salilana pasemona kejem matak sawan oro da geus jadi kacapangan mun aya budak ceurik ku indungna sok disingsieunnan. Awas aya si codet. Budak teh sok reup bae jempe tampolana sok aya nu ngiihan maneh. Eta mah lendihan urang dieu bae seueur nu tos poheun kana ngaran kula nu asli. Lamun guru-guru kula terangeun mah moal nyangkaeun yen si codet tah kula sanyana mah jeung moal ngaku murid ka kula. Ja sieu isineun tangtuna ge sabab kula geus ngalanggar janji pencak silat maen po dipake ngajago nu dibahing jasa ku guru-guru kula. Kumaha mi eja mimijina ceuk pribumi bangun penasaran. Atuh da teu sataun sakali kadatangan ku murid nu riwayatna pinuh ku pangalaman-pangalaman kadugalan kanistaan jeung kabarangasan cara si codet mah. Mimitina mungkin ge pleng manehna nginget-nginget kajadian nu geus kasorang. Kieu ki inget ayeuna mah waktu eta kula tas ngumbara meh 10 tahun di Priangan terus hayang balik ka lembur turun tina kareta api dia halte ka Domasta breh bae ayeuna mah kagambarkeun kaluar ti halte ngajingjing koper seng jeung buntelan deuk nyewa sado kareret loba jalma nu marake pangsi. Biasa jawara-jawara kadad ceuk hate kalah ka golok bae maneh ngalangsar kana taneuh. Eta mah beut aya nu ngahaja ngahalangan jalan jalma sabantar malah leuwih badag batan kula asana mah. Sakitu kula geus nyelempet ge supaya ulah ngabadug manehna. Siga dihajakeun ngahalangan si horeng neangan lantaran biasana meureun katamu nu anyar datang sok hayang ngahajakeun kaserempet bitisna ku koper kula. Wih eta mah bari malik molotot ngajorowok. Bangsat teu boga mata tah dia bating ceuk dina hate kapan ngajago amat ieu jelema. Maaf bae ka teu kahaja ceuk kula
bari ngecagkeun koper seng jeung buntelan. Karak ge sok babawaan kana taneuh. Eta mah kawas angin bae leungeun ngahembat kana beungeut. Lamun teu ngagiwir saeutik coplok cigana huntu kula. Tadi ge maksudna deuk neangan lantaran meureun eta jelema bari narik leungeunna seuri-seuri jeung seurikeun tea meureun dina hate mah tah boga hakaneun ye poe ieu bari nangtung ngalejek manehna ngagorowo. Da ka dieu dak aya jago karak datang ti Lampung sigana mah. Aduh jalma jeung baladna sakilat ge geus ngariung kula ceuk hate karak ge 5 menit nincak lembur sorangan geus deuk dijadikeun parab jawara-jawara kadad. Lah haola ceuk hate bari taki-taki eta ku ngalelewean ngamaenkeun bari mali kaburi manehna ngomong dak dencokeun ye ku daria. Anggeus ngomong kitu malik sakilat nyang hareup ka kula bari ngajewang beuheung kampret hiuk sora beureup be. Lamun teu taki-taki ti memehna hadena bae leungeunna ka eles ku kula bari teu diengkekeun deui ditajong sikina. Kaget kula nenjo nu kokosodan kekejetan kawas kotok dipencit. Tetapi tacan ge reureuh tina kaget aya 2 anu dipangsi hideung ngajorag ditenjo ku kula. Nu saurang nyekel siku-siku, nu saurang deui golok panjang. Kula mundur lalaunan salengkah ngadeuketan sado nu nunggu muatan. Karasa tonggong adeg kana kikiping sado barang nyahoeun kula teu bisa mundur deui. Maranehna ngangseug terus nyedeukeun kula ngadago gerakna musuh sakolebat aya nu nyamber kana beuheung kula. Hiuk kula ngeluk bari nyanggigir belentang sora beusi kana beusi. Siku-siku musuh keuna kana tihang tenda sado bareng jeung sora nu ngagero sabab dirojo ku kula. Hulu angeunna gurutuk dibarengan sora jelema ting carerit. Cihoreng kuda kabur ngagusur sado nu tendana geus nyangeyeng. Kusirna kapeclengkeun kokosehan dina batu karikil. Kareke kula narik napas jeung ngumpulkeun pangacian geus kolebat golok nyamber dihembatkeun kana cangkeng kula. Bari ngomong kitu teh teu karasaeun deui si Codet cung nangtung metakeun dongengna. Kieu ye kula nangtungna nu ngabandungan nahan ambekan baraya kaum dangu panona teu ngiceup-ngiceup ngan kai banyu asih nu tetep ayem imut bari ungkut-ungkutan. Baraya si Codet masang kuda-kuda nyang hareup ka pribumi panon molotot huntu rapet. Codetna tembong ngagaleng siga nya keur nyang hareupan musuh. Barang golokna nyamber omongna deui. Kula geus teu kaburu nakis kapaksa kula ngagunakeun langkah pamacan jeung luncat nyerong ka kencaeun musuh. Bari manehna ngajleng golokna nyerepet karasa ngagaris kana kampret sakilat ka tembong kuda-kuda kukula jeung awakna condong ka hareup teu dibere tempo deui kukula. Waktu manehna rek menerkeun kuda-kudana
kula ngagilekeun awak saeutika kenca. Berat badan dipindahkeun kana suku kenca, suku katuhu dihambatkeun ngarah sikina. Hut, kurubak, gebrus. Si codet baraya kaum dangu ngalumbuk di juru. Bari sesegor, kawas bagong dipencit, baladna kawas nukeuna ku sihir, barengong marolotot, ngarti, naha jagona teu pupuguh geus ngajurah roh di juru, nganu pangahirna katenjo ku sararea, basa manehna rek matakeun najong, sukuna meh keuna kana gadokai banyu asih, tah tenjo leungeun ke banyu dikeprakeun siga nu nyingkahkeun reungit. Tapi nah ayeuna si codet nambru sararea garogodeg, cara meuble teu barisan nyuara, napas bae ting rarengha. Moai nyao jak gege ujang deui. Sigana mah huluna mantog kana dihang, ceuk pribumi ayem. Coba ujangkeun. Baladna muruka nu ngajolopong, diguyah-guyah tetep sesegora. Agat bae ka dieu, eta sih cokorna meh bae kana gadokai. Barang dipangku, awakna pageuh. Masya Allah, kakara kanyahuan sirah si codet, nobros bilik nepi kana beuheungna. Kumaha kai? Ceuk si kakad ngadeg-deg. Duli bae bilikna nu ku golok, tembalna salse, bari ngagulung-gulung rokok kaung, sut disunut, telenyun diseuseub, haseupna nyerebung. Eureum tak bangun nikmatin pisan. Deulila baraya si codet geus ngajalepeng di tengah imah, teu sesegor deui, tapi teu empes-empes, pipi ceuri jeung beuheungna raca tapak hinis bilik, anak buahna ngadingkung. Lip, di mana dia? Di banyu gegaruan, sajongjongan cempring. Lip, ieu dilanggar, mawakeun di ka dieu. Teu lila nu dipenta di tampanan, manehna peureum bari kunyam-kunyem, tuluy liang kendi ditiup, caina ditohtor, bari kembung-kembung pipina. Kodomang nyamperkeun kanu ngajalepeng, teu antaparah deui, beungeut si codet dibura. Kawas ngabura hayam kadu. Insyaallah omongna kanu ngariung. Heuleut saparapat jam, sararea geus sarila hareupeun ki banyu. Si codet meus-meus mencetan beuheungna jeung ngusapan sirahna kawas nu lulunggu. Tuh, kai, hampura kula 1000 kali hampura. Si codet sasadu. Muga kula di aku murid, muga dipaparin jimat, ajian mati. Codet, tapi ajian kami mah enteng ging, bangga, enteng ngalakonanana, bangga na kudu disumpah heula. Tos biasa kula mah disumpah, dibeat, di tawajuhan, cekai kedah mati geni 40 dinten, 40 wengi oge, sanggup kula mah mandi janari dina 7 sumur, geus kaalaman, dipeureuh mataku jeruk mipis, geus sababaraha kali,
mondok moe di kuburan-kuburan karamat. Tos biasa malah di kuburan karamat si kadueun mah bareto 7 wengi kula tirakat puasa bari teu mondok sakerejep oge nepi ka Jampang Kulon milari karamat. Badingjang ajian naon uji alam gua andika sadayana ge kawedukan kadugalan jeung kabatinan malah ka Gunung Koromong ge kula geus ngalap ajian oyong sugih tadi nama tapi teu kataekan. Bener geus loba pangalaman andika mah bari unggek-unggekan. Tapi kunaon ja andika jurage neh di Dewa Gubladi ugu teu kahar tigai embalna bari ngarahu. Ja sabenerna tos guguru kapuluhan jago-jago ngalap ajian teutera ku pakarang dimandian make kembang 7 rupa dina malam Jumaah 7 kali ku guru-guru di Ciomas, di Rangkas, di Menes, di Kanes Baduy. Tapi heran ayeuna make teura keneh. Ajianana nu teu bener meureun ceuk pribumi nyelang nyarita. Ulu ngalap ajian nu madi ge nu bisa dibake nahan sagala bagaran bisa nyang hareupan musuh nu kumaha bae bisa dibage dina sagala tempat waktu jeung kaayaan. Tah eta nu kukula diteangan ti baheula ge. Baraya si Codet geus teu tahan bakat ku Bunga teu sirikna surak anak buahna pasemona gumbira dina hatena masing-masing timbul hareupan sugan kawenehan bisa ngalap ajian nu pangmatihna. Yabi kieu ai Banyu Asih nyaritana ayeuna daria. Sabab ieu ajian pagarang madih Kanjeng Nabi Muhammad dibage ku para sahabat Baginda Ali, Syekh Amir Hamzah, ku Syekh Sultan Abdul Qadir Jailani, malah para wali oge diurang nyarekel ieu ajian. Ayeuna bakal dipasrahkeun ka Arandika tapi kudu daraek disumpah heula. Mangga panereang sararea baheula-heula. Kajari beh deukeut coba indung leungeun Arandika kahareupkeun. Sararea ngasongkeun indung leungeunna kojenggang gai Banyu Asih asup ka pangkeng kaluar deui mawa lamak beureum panjang jeung Quran leutik sagede cepuk surutu teu tata pasini deui raketek bae kabeh indung leungeun ditalian diuntuykeun kadua tungtungna dicekel. Ya ayeuna jaludurkeun ucapan kai. Demi Allah kula sumpah rek ngalakonan ajian nu diwiridkeun ku Kai Banyu Asih lamun kula ngalalaurakeun ieu syarat baris jambal baris apes ajianana moal aya kasianna baris marindes
baris malindes, kana diri kula saumur-umur, kana diri kula saumur-umur. Ya, sakitu cek hai Banyu Asih ngarenghap. Sumpah saha eja. Sumpah kula, sumpah kula, sumpah kula, sumpah kula. Sararea raung Pasemon marah mai geus kawang-wang kumaranehna. Baris boga ajian nu mati ting harewos ting kecewis silih tepak malah silih sasalaman kaayaan jadi gumbira. Nuhun, kai tos mercantunkeun sareng Asih ka kula kabehan. Si Codet nganuhunkeun, bari ngawakilan anak buahna nu elek kesekeng, hayang geura sok-sok we kalimah ajian mati teh dipasrahkeun. Punten bae kai, punten ulah marah, ceuk si Codet rengkuh. Dupi ajianana disebatna naon? Ajianana? Ai Banyu Asih narik napas. Enggih, kalimah jauhid. Nun, kumaha nganggona? Sholat. Sararea ngarinjag bangun teu percaya. Nya sambeang nu 5 waktu. Nyembah Allah, bari dipencrong beungeutna hiji-hiji. Panglilana neuteup si Codet, panonna ngaluarkeun cahaya nu matak serab. Barea kaum dangu sajongjongan kaayaan di tengah imah cempling. Di luar cahaya bulan beuki ngeberak, sora jangkrik jeung gaang patembalan diselang ku sora bueuk. Kumaha sanggup ngarekolanana? Ceuk kai Banyu Asih sorana komaraan. Sanggup. Reang sararea ngawalonan keur kitu. Ngadenge hawar-hawar si Arip ngaji di langgar. Sorana kabawa angin peuting, norobos kana sela-sela bilik, tuluy tembus kana sela-sela iga, nyelesep kana ati manusa. Innal ladzina la yu'minuna bi ayatina la yahdihumullah wa lahum adzabun alim. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء وتسألن إن كنتم تعملون. Sanyana jalma-jalma nu henteu percaya kana ayat-ayat Allah, moal dipaksa ku Allah ngan maranehna jaga baris disiksa anu banget. Jeung jalma lamun Allah ngeresakeun pasti anjeunna ngajadikeun hiji umat ka maranehanana. Jeung Allah baris nyasarkeun ka jalma nu dikersakeun ku anjeunna. Jeung baris ngareksa saha nu dikersakeun, jeung baris dicanya amal perbuatanana. Keresaning Allah si Codet ngaran asli nama Ansor, jeung balad-baladna dibukakeun hate nepi ka ngeureunnan kahirupan nirca jeung nista nu teu sapuk sarta saluyu jeung aturan kahirupan manusa. Baraya kaum dangu si Codet hirupna ngamimitian deui. Manehna ngelebur dosa ngisat diri nyantek awak, tobat ka Pangeran
kalawan taufik sareng hidayah Allah teu aya waktu nu kalurang tolab ilmu ngulik sagala bag-bagan agama dimimiti kabeh nu kasebut kiai mah didatangan di guruan manehna lapar ku ilmu menang sataun ngelmu bengkalabuan ngaguguru ka kiai caringin kai Asnawi nu kasohor di sakuliah Banten nincak tahun katilu sanggeus babalik pikir manehna dikarsakeun jarah ka Mekah balik ka lembur teh geus teu aya nu inget deui kana ngaran si codet ayeuna katelahna Haji Muah di Ansori ngaran anu pikeun kiai-kiai jeung pasantren-pasantren mah mual aya nu bireuk yaku santri jeung murid nu rajin daek tetelepek lamun aya hiji masalah nu tacan ngarti tuluy disusul tepus nepi ka yakin ngartina baraya kalawan sadar manehna asup jadi anggota Syarikat Islam nu dipingpin ku Haji Samhudi di Lawean Solo beuki jembar ilmu agamana ditambah ku sok ngahadiran kursus politik beuki ngagedur sumangetna pikeun ancrub enggoning nyebarkeun syiar Islam dina taun 1820 hiji katompernakeun manehna meunang musibat bojona nu milu jarah ka Makkah mau ninggalkeun anak awewe ngan hiji-hijina nu ngaranan Anok Hasanah pikeun ngaleungitkeun kasedihan mahate manehna niat rek nuluykeun tolabul ilmu ka Cirebon kabeneran aya kapi pamana nu jadi kiai muka pasantren didinya dina tanggal 5 Januari 1822 bada subuh manehna jeung anakna diiring ku kikadad saanak bojona ninggalkeun lemburna kabayan landu sanggeus pamitan jeung menta doa berkahna ti Kiai Banyu Asih jeung kiai-kiai nu geus diguruan ku manehna Haji Muhdi Ansor muka lambaran riwayat nu anyar. Baraya gaum dangu waktosna parantos seep hapunten tina samudaya kalepatan kakirangan sareng kaluluputanana mugi Agus sadayana dihapunten sareng atur nuhun pisan rebu-rebu nuhun lak saketika bingahan anu parantos subscribe-na jeung parantos setiana dina channel Mang Maman nyaeta channel Carurang Sunda. Mugia ieu teh sing janten amal anu ibadah anu langkung sae sareng dilungsur langsarkeun kana pi urusanana pidamalanana jeung sajabana sararehat sadayana mung sakitu bae ti Mang Maman teh wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.